Sabaraha Nur 120 Haji ya. Dia pulangannya kekudu di pulangan Cah Haji mah teu biasa nyekel duit leutik mah. Nuhun Cah Haji nya. Meni eueuh duit batur nu murah kan lumayan. Lamun aya mah bisa balanja kan urang jadina. Susah pisan poe ayeuna. Aduh. Waduh, loba pisan eta Cah Haji balanja. Karek nyaho ece selain duit Cah Haji loba balanjaan loba. Ieu mah teu sok kungkul ngaranna oge jelema loba duit. Sok kitu teu sok nyetok barang di imah. Ece rek balanja naon? Kue ieu jang buka puasa. Naon we nu murah Cah Haji? Hayang nu murah ce puut we. Emang abi entong Cah Haji. Ece mah ngeri. Kumahanya Cah Haji saprak bulan puasa ieu nanaon oge naik kabeh oge mararaha abi jadi bingung dek masak naon kitu tah Cah Haji. Curhatnya ece mah bulan puasa ieu teh Cah Haji bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Salah sahiji dosa anu paling dihampura nyaeta sodaqoh ka tatangga nu keur kasusahan. Nya ce dipikir-pikir ku Cah Haji loba pisan dosa Cah Haji. Nya enggeus ye Cah Haji dek sedekah ka ece. Alhamdulillah. Nuhun nya Cah Haji. Nya pake balanja duit mah nya ulah pake main slot. Astagfirullahaladzim, tega pisan Cah Haji nuduh abi main slot. Nya Cah Haji mah saukur ngingetan ce. Ih, moal atuh Cah Haji, zaman ayeuna mah loba anu lieur, jelema teh kudu dol. Mung abi kudu terlibat. Sakali deui nuhun nya Cah Haji. Tos sodaqoh ka abi. Nya ce sami-sami Cah Haji gedek sodaqoh ka jelema anu di kampung ieu keur ngahapus dosa Cah Haji di bulan suci ieu. Emang dosa Cah Haji loba pisan? Nah, nanya-nanya dosa, emang ece aloh. Batur mah nanya hungkul, salah. Nya salah lah, cigah hirup ece bener wae. Ah, itu gini, si Fitri aya di imah. Cek. Cah Haji. Cek, kumaha atuh? Yang jinarek mayar hutang teh tanggal 24. Nya, tanggal 24. Nah atuh, tapi ayeuna can mayar wae. Ari ayeuna tanggal sabaraha? Tanggal 28. Berarti salah Cah Haji. Nah karek nagih ayeuna, pan kudu nama kamari tanggal 24. Nya ari geus niat mayar tanggal 24 mah. Anterkeun we, teu kudu ngadaguan ditagih heula. Kudu carakeun nginjeumna datang ka imah. Datang ka imah teh da abina keur butuh. Tah ayeuna abi nanya ka Cah Haji, ari Cah Haji butuh kana duitna? Nya butuh atuh matak Cah Haji ka dieu oge. Tah berarti ayeuna Cah Haji nu kudu ka imah. Ah, moal ngaco ece mah. Jadi ece iraha dek mayarna. Engke we mun geus aya duitna. Kudu puguh atuh dek iraha. Ari eueuh duitna naon nu dibikeun? Cek cing karunya atuh ka Cah Haji. Cah Haji nu kudu karunya ka abi. Nah, Cah Haji mah teu boga duit ge aya jualeun, boga emas, boga kebon, boga tanah. Coba abi geus eueuh teh eueuh we.